Mumule beri titenan lupatna indah dan dosan luijeng kapribadian sepi dan pilih kumaha ngukur kenana abdi nineng kanu balik kumaha nutur kenana dadap cangkring dina gawir ngajajab paantai-antai paingan tegadah pikir gara-gara darek paturan maksudnya tujuan ngawujudkan persatuan junjung derajatna seni hujalan ati nu murni persatuan ulah lali kadekat silik kujuni dalam diri sesecai kesambaran seni kabudayaan asli pusaka warisan Sunda cantik di alun-alun dicacat dapuran nana neda agung yang gak maklum neda jembar hampurana
candran Siliwangi keur panangguhan kiwari geus gumelar putra pajajaran anyar wawangina tambah mencar sajagat raya sumebar ampuh kuku tur sabar tindak tandukna teu ingkar Siliwangi ginanjar kesatria nu tawengkar kapan
jeung